Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Dinu dibaca bieu ki musannif tandang badai nyarioskeun kana pasunatan wudu sabada beres nyarioskeun kafarduan jeung rukun wudu anu genep teh jeung berbagai permasalahanana. Tayana nincak kana nyarioskeun pasunatan wudu. Jadi pasunatan wudu henteu dibatasi nyaeta kudu dibaca ku urang. Jadi lain hartina nyaeta pasunatan wudu teh baik dina kitab nu dibaca ku urang maupun dina talaran parukunan lain sakitu-kituna. Nah atuh cenah ajengan ulama oge osok ngetang bahwa pasunatan wudu cenah dina sapinah mah asa ayat 17 lain 17 eta mah heulaanan kieu we sok lamun 17 apal hayang sabariji deui kitu bet nu 17 oge naonnya bariekeun sok ulama teh aya namun teu marajin pasunatan wudu teh aya namun teh 10 loba teuing 7 gitu tah. Pan urang mah sagala loba teuing atuh bariekeun. Padahal mah ari pasunatan wudu teh bieu geus disebutkeun kasiratun loba teh pisan. Loba pisan. Ieu mah heulaanan mah nu nyaho we heula amalkeun gitu. Nu apal we heula amalkeun. Ulah wakaya namun teh anu teu apal nu apal amalkeun lakonan pasunatan wudu teh. Nah, sebahagianana nyaeta pasunatan wudu teh nyang hareup ka kiblat. Tegasna sapanjang urang memungkinkan, sapanjang urang mampu, sapanjang urang bisa kawasa wudu nyang hareup ka kiblat. Usahakeun nyang hareup ka kiblat. Sapanjang bisa, sapanjang mampu. Nah, maka lamun aya namun tamah hayang teu kudu ngabebenah mah nya posisi tempat wudu teh meureun di belah kulon gitu. Jadi posisi aya namun teu wudu teh nyaeta di belah kulon. Jadi teu kudu ngabebenah. Nah, lamun ayeuna posisina di belah kaler ya masih memungkinkan ngageserkeun badan, ngarahkeun badan ke belah kulon. Di belah kidul masih bisa memungkinkan. Asal orang kahiji nyaho, kadua hayang ngalakonan eta. Kan di belah ayeuna mun teu kidul nya dada aya ngageser kitu wuduna. Masih keneh memungkinkan. Pancuran di belah kaler masih keneh memungkinkan gusar geser ngan anu geunah mah belah kulon beureunan teu kudu gusar geser posisi geus merenah. Anu bingung mah mun posisi pancuran belah eta teu mungkin tang gitu. Jadi kumaha sok ayeuna mun pancuran belah wetan tempat wudu gitu posisina pasunatan wudu yang hareup ka kulon mungkin teu. Tah salah satu anu teu memungkinkan teh kitu gitu. Di belah kaler nah memungkinkan panguduan di belah kaler, belah kidul memungkinkan ngabeserkeun aya namun tama badan beureun apalagi lamun panguduanana di belah kulon posisina geus merenah eta mah saperti di dieu meureunan teh nya Pak Guru tak kitu geus aya na posisi yang hareup kulon.
eta teh ngalakonan pasunatan teh dina sarga ibadah. Jika lamun dina kendaraan mah aksesoris, lamun aya namun teu kendaraan anu bodogol anu tanpa aksesoris jeung aya nu loba aksesorisna padahal barangna eta keneh kira-kira hargana beda henteu sarua henteu padahal aya namun teh merek eta keneh kendaraan tuluy aya namun teh mah tipe eta keneh tahun eta keneh sarua keneh ngan itu ayeuna bodogol or sini ari ieu nyata loba aksesoris kira-kira aya perbedaan harga henteu ya malah ayeuna mun teh manon cigahna teh ayeuna mun teh mah aya selisihna ge jauh gitu harga wudu da mesin teh yang hareup ka kiblat ge dasah da jadi da mesin ayeuna mun teh yang hareup kalet ge da jadi wudu mah yang hareup kidul jadi ngan aya make aksesoris mah beda hargana ge sabab wuduna make aksesoris tapa sunatan teh aksesorisna lamun dina kendaraan jadi teu bisa diremehkeun aya hargaan mah jadi ibadahna ibadah anu berharga ibadah anu mahal aksesoris mah tah diantarana aksesoris wudu teh nyaeta wudu usahakeun yang hareup ka kiblat itu salah satu aksesoris wudu pasunatan wudu oge hikmahna pangna ayeuna mun tama disunatkeun hikmahna ieu mah lain sabab lain alasan hikmahna pangna dina wudu disunatkeun yang hareupeun ka kiblat sabab posisi yang hareup ka kiblat adalah posisi anu lebih diharapkan bisa dikabul doa ku pangeran jadi tina salah satuna nyaeta anu besar harapan dikabul ditarima doa teh dina nalika ngadoa yang hareup ka kiblat dina nalika ayeuna mun teu ngadoa yang hareup ka kiblat itu salah satu nyaeta anu besar harapan doa diterima sok ayeuna mun teu ke urang bayangkeun wudu ti mimiti ayeuna mun teu prak wudu doa geus ngaberebet di dinya doa ayeuna mun teu Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa ibadatika Allahumma fal yadaya an ma'asika pan doa wungkul Allahumma bayyid wajhi binurika terus doa dina wudu teh jadi lima wudu teh nyaeta loba doa aya doa pan hayang dijabah ta salah satu na ayeuna anu besar harapan dijabah doa teh yang hareup ka kiblat mata kudu sunat yang hareup ka kiblat wudu sunat yang hareup ka kiblat dua pasunatan wudu teh nyaeta maca bismillah tegasna bismillahirrahmanirrahim bari maca bismillah eta dibarengkeun jeung mimitina wudu di mana mimitina wudu teh lamun tina pasunatan mah mimitina wudu teh nyaeta tina mulai ngubah dua dampaleungeun lain tina mimiti ngumah leungeun tina mimiti ngumah dua dampal aya ngumah leungeun aya ngumah dampalna aya ngumah leungeun mangke nyaeta dina rukun anu kadua dina ngumah rukun anu kadua dina wudu sabada ngumah beungeut ari ngumah dampal leungeun mah pertama nak mulai nak setarna wudu jadinya tah ieu ayeuna mun tama masalah rada jero masalah rada jero walaupun ieu teh nyaeta sifatna pasunatan tapi meraktekeunana rada jero meusan mikirna gitu rada jero ayeuna mun meusan mikirna tah eta teh nyaeta kudu dibarengkeun jeung niat kade lain niat wudu lain niat
kali deui maca bismillah dibarengkeun jeung ngumah 2 dampal leungeun bari dini niatan lain niat wudu. Niat naon? Niat ngumah dampal leungeun ngalakonan pasunatan wudu. Jadi niatna nyata ngalakonan pasunatan wudu lain ngumah ayeuna mun teh lain niatun nawayatul wudu alirofil hadasil asghari kade. Naon sababna? Sabab nyaeta pangna ayeuna mun tamadina nalika bismillah maca bismillah terus ayeuna mun teh mangumah 2 dampal leungeun teh tuluy diniatan supaya madukeun antara hiji gawe letah kumaha bismillahirrahmanirrahim 2 gawe janan ati niat ngalakonan pasunatan wudu 3 arkan leungeun dikumah ngahotah ieu bismillahirrahmanirrahim hate nganiatan sejak ngalakonan pasunatan lengkaplah didinya hate gawe naon deui letah gawe naon deui anggahota madukeun eta 3 eta. Sok bisa wudu kitu henteu. Hada da aya malaweung we kumaha nya. Jadi segala rupa urusan ini ibadah ulah kebiasaan lain justru ayeuna ngabutuhkeun niat supaya bisa ngabedakeun mana pagawean anu adat mana pagawean ibadah. Ari ngumah leungeun mah deuk dahar oge ngumah leungeun. Tapi da lain ayeuna mun teu naon lain ibadah can puguh ibadahnya bisa jadi ibadah oge. Ai saja ayeuna mun teu ngalakonan pasunatan mah kan sunat deuk dahar teh ngumah leungeun. Ai sakadar ayeuna mun teu mangarah bersih mah ukur ayeuna teu jadi ibadah. Di mana-mana digeserkeunna ka pasunatan Rasul, tah pasunahan Rasul jadi gitu nilai. Ayo mah kalalotor bisa jadi penyakit ayeuna mun teu dahar teh kumaha lah kumaha we. Goreng sinte ngancan bijil ganyaran mah gitu. Ngancan bijil ganyaran mah. Ning tuh malah ayeuna mun tama kamari geus usum corona di mana-mana deuk asup teh cuci tangan dulu. Ibadah lain. Lamun ayeuna teh diniatan mah beda deui jeung diniatan. Musing ayeuna hayo aya deuk asup ka ditu ka dieu ngumah aya cuci tangan oge can boga nilai ibadah ngan lain goreng deui kitu. Lain goreng ngan can boga nilai ibadah tah ngumah ayeuna di wudu oge da can puguh ayeuna mun teh jadi ganjaran ari teh diniatan mah soteh ayeuna jadi ganjaran lamun naon lamun diniatan aya ka dituna ili wasaba ala sunanihi. Jadi supaya ayeuna mun teh eta ngumah leungeun anu diniatan teh oge ayeuna mun teh sekaligus didinya nyaeta maca bismillahirrahmanirrahim anu mana eta teh miheulaan tina ngumah beungeut. Anu mana nyaeta miheulaan tina ngumah beungeut. Sementara ayeuna mun teh ari mimitina anggahota wudu teh mimitina anggahota anu wajib dina wudu mimitina teh nyata tina ngumah naon tina ngumah beungeut. Ari ieu ayeuna mun teh geus diniatan tina ngumah leungeun kene begitu ayeuna mun teh lamun henteu diniatan ngalakonan pasunatan tapi diniatan wudu ari tempo ngubah banget leungit niat eta jadi moal wuduna nya moal sabab niat wudu nyaeta kudu dibarengkeun jeung ngubah banget ari ieu tina ngubah leungeun begitu ayeuna ngubah banget leungit niat jadi henteu nya henteu tuh sabab ayeuna mun tegas kapiheulaan ku ngubah leungeun sementara ari niat wudu mah nyata kudu dina nalika ngubah
tah keur ngabeda sanes Gusti abdi mah ieu mah sanes niat ayeuna mun tama wudu tapi niat ngalakonan pasunatan wudu aman jadi dipisah-pisah. Aing ngaji di umum jeung ngaji budak mendak kitu ayeuna digeblekeun pokona mah pasunatan ayeuna wudu ngumah leungeun terus da ieu teh anu maena teh niat misah-misahna teh. Jadi lamun di dinya ayeuna mun teu teu niatan atau di dinya nyata geus diniatan nyata fardu mangka teu meunang ganjaran ngumah dampa leungeun eta. Karana geus kapieulan ku niat ayeuna mun teh fardu paham teu? Hese ya teh ayeuna ngahartikeunana hese ngahartikeunana tok belajar ayeuna mun teh mah da lain ayeuna ribet dina praktekna lain da praktekna mah mesti ngaji ieu teu ngaji ieu ge da geus biasa begitulah ayeuna adanya praktek wudu mah cuman ayeuna mun teh mah anu ngaji ieu mah nyaeta supaya misah-misah mana pagawean anu sunat gitu mana pagawean nyaeta anu wajib mana sunat niat anu sunat mana niat anu wajib kan ieu mah niat ngumah dua dampa leungeun mah lain niat anu wajib ieu mah nyaeta niat ngalakonan pasunatan wudu anu mana lebih awal lebih ti heula daripada nyaeta ngumah beungeut pan aya kitu bieu teh al mutaqaddimah al mutaqaddimah ala ghasil wajib teh kok niat tapi dina ngumah dampa leungeun dan niat mah biasana oge dina ngumah beungeut tah justru eta keur ngabedakeun eta bisi nu dimaksud niat tadi nyaeta niat wudu lain niat wudu niat ngalakonan pasunatan wudu ku ngumah dua dampa leungeun teh geus kitu tuluy ayeuna mun teh mah talapud bin niat teu aksesoris di wae aya niat mah tadi nyaeta anu pokok dina hate talapud niat sunat deui jadi menang dua tah hiji niatna kadua talapud bin niat asok aya ayeuna mun teh mah didinya aya nawaitu eta tarbati eta teh sarua ya nawaitu guslal kafaini sunatan lillahi taala gitu can manggih dina talaran gitu can manggih ayeuna mun teh dina talaran na parukunan kitu jadi dina nalika ayeuna mun teh ngumah leungeun teh bismillahirrahmanirrahim atawa ayeuna talapud biniat heula nawaitu guslal kafaini sunatan lillahi taala dina hatena sejak abdi ngumah dua dampal panangan ieu sejak ngalakonan pasunatan wudu gitu. Geus kitu tuluy ayeuna mun teh maca bismillahirrahmanirrahim talapud bin niat sunat maca bismillah sunat cuman ayeuna mun talamun ieu niat jeung nalapudkeun ieu maca bismillah moal mungkin bisa dibarengkeun moal mungkin ayeuna talapud biniat sok ngahijikeun marengkeun nawaitu guslal kafaini sunatan lillahi taala bismillah angere aya nu ti heula aya nu paneuri bismillah heula cenah bismillahirrahmanirrahim nawaitu guslal kafaini teu bisa bareng mata carana teh talapud biniat heula nyaeta ngucapkeun niat ngumah dua dampa leungeun sejak ngalakonan pasunatan wudu geus kitu maca bismillahirrahmanirrahim ari bismillah jeung talapud biniat dibarengkeun mah tidak mungkin bisa disatuwaktukan tidak mungkin dihijikeun dibarengkeun teu mungkin dina satu waktu teu mungkin kade ieu nu disunatkeun ayeuna maca bismillah teh di mana-mana wuduna lain dina tempat anu aya najis. Nah, di mana-mana wuduna lain dina tempat anu aya sing aya sing ingat sing kontrol. Ketika wudu ayeuna mun teh mah dina tempat anu aya najis haram maca bismillah.
Maka ayeuna mun talamun hayang aman kudu dipisahkeun, terutama anu awam. Anu awam mah pan tulurat teret, aya musing ajengan mah lah ayeuna mun teu musing dikitu kieu teh oge moal. Moal saliru. Anu awam apan pasunatan wudu teh kudu maca bismillah, kajian di dinya ayeuna waduk age numpuk oge. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian ti ompol ayeuna. Haram apa? Boro-boro maca bismillah nyebatkeun jenengan Gusti Allah napun. Nah, tak ieu salah satu riskana wudu dihijikeun antaranya eta tempat najis jeung tempat wudu, ieu salah satu. Aing mah nu ngarti mah insyaallah, aya nu awam mah ngaderengdeng we doa naon sagala ayeuna mun teu bismillah, dirinya teh mungkin aya ayeuna mun teh bacaan ayeuna Quran, apaan eta ayeuna mun teh manaon? Aya ayeuna mun teh najis dina kloset. Ada tempat namun najis kudu dipisah aman nama, dipisah dipinding nya aya namun tamak kitu karena nyata moal laluasa babacaan, moal laluasa ngadoa, moal laluasa nyata ngadoa. Jadi sing kontrol ieu pasunatan ayeuna wudu maca bismillah teh nyata ketika wuduna dina tempat anu suci, tegasna khusus tempat wudu. Matak dibatur ayeuna mun termasuk dipisah-pisahkeun teh kitu. Jadi laluasa babacaan teh. Laluasa babacaan ngadoa teh. Lamun dihijikeun dina jeung tempat ayeuna najis, moal mungkin bisa nyata babacaan. Moal mungkin nyata laluasa bisa ngadoa gitu. Ya. Nah, paham sakitu pasunatan wudu. Ari ngalakonana gampang, aing ngajina ya hese. Ngajina mah. Saterusna disunatkeun deui nyaeta dina wudu teh maca ta'ud samemeh nyaeta maca bismillah jeung samemeh ngucapkeun niat ngumbah dua dampaleungeun disunatkeun maca ta'ud teu. Oge nyaeta maca alhamdulillah sabadana nyaeta ngucapkeun itu niat jeung sabada maca bismillah. Ta'ud samemeh bismillah, alhamdulillah sabada bismillah. Tak ieu pas pisan nyaeta dina talaran parukunan di sikalama teh ieu ti dieu nyaketna teh. Ti dieu ayeuna mun tamah nyandakna teh tingali dina talaran kaula dina pasunatan wudu. Pasal ari sunatna wudu eta kudu nyanghareup ka kiblat sarta maca bismillah. Nyaeta ya namun tamah memeh maca bismillah teh maca ta'ud a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Tah tadi samemeh bismillah ta'ud sabada bismillah alhamdulillahi alal islami wa ni'matihil hamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura wal islama nura. Dina talaran make rabbi a'udzubika min hamajatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Sakitu heula eta pasunatan wudu karana loba pisan ceuk tadi oge atuh sawareh-wareheun we. Atuh sawareh-wareheun bisa jadi ieu teh pasunatan wudu teh tina puluhan teh bisa jadi ngaratus, bisa jadi ngaratus pasunatan wudu teh tergantung keilmuanana gitu. Para ulama mah da ayeuna mun tepangna teu disebatkeun satu persatu oge ayeuna mun teh mah teu disebatkeun secara rincian anu eta teh hiji nyata para ulama paham bahwa ieu umat anu dihadapi teh umat-umat awam umum nama masyarakat awam. Jadi lamun loba teuing barieukun
Kadua da memang ayeuna mun tadi muatna oge dina kitab-kitab anu ieu kitabna ngaranna kitab mukhtasar. Kitab anu sifatna nyata ringkasan. Anu sarba ringkas. Ari kitabna kitab ringkas ai barebet teh panjang teuing. Jadi henteu sesuai jeung ngaran kitab. Kitabna kitab mukhtasar ringkas, ari barebet teh bahasana panjang, ongkoh ringkas tapi panjang kumaha teh. Nah, maka disesuaikan. Ari hayang apal nu bangsa kana para lanjang mah tinggalian dina kitab-kitab kararana. Dina Muhadzab, dina Raudhah, dina Majpek wes sawareg-waregna. Ngan aya cek akang mah sok amalkeun heula ieu. Hayang ayeuna mun teu naon loba-loba teh sok amalkeun heula ayeuna mun mah ieu. Jadi kesimpulanana satu pasunatan wudu teh di mana-mana wudu disunatkeun nyata yang hareup ka kiblat posisina. Sabab eta posisi anu saperti kitu posisi anu besar harapan dikabul doa. Kaduana nyaeta teu nalapudkeun niat ngumah dua dampaleungeun. Lain nalapudkeun niat wudu lain. Nalapudkeun ngucapkeun nyaeta niat ngumah dampaleungeun sejak ngalakonan pasunatan wudu. Anu katiluna nyaeta maca bismillah. Ngan memeh maca bismillah diawali heula heuku taun sabadamna nyaeta maca alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alal islam wa ni'matih. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura wal islama nura. A'udzu bika min hamajatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Saterusna engke wa ghuslul kafaini ma'an ilal qu'aini wallahu a'lam bissawab.